Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Gusti urang sarerea Kanjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy bangsana Ramana Sayyid Abdullah Ibuna Siti Aminah dilahirkeun di Mekah wengi Senin tahun Gajah Rabiul Awal bulanna tanggal ka-12 April bulan Masehina tanggal ka-20 Ari bilangan tauna 500 cariosna 70 panambahna sareng sahiji punjulna Siti Aminah misaur waktos babarna kacatur ninggal cahya maningampur di bumina hurung mancur babar taya kokotoran orok tos kenging nyepitan so calir kenging nyipatan sarta harum sesengitan Madal Nabi akhir zaman pirang-pirang keanehan sesembahan bangsa setan kabeh pada karuksakan Nabi Yuswa 5 bulan geus tiasa angkat-angkatan Yuswana 8 bulan tos cape tangsa sauran Yuswana 10 bulan tiasa amang papanahan ngelehkeun budak nulian tapi taraku magungan parangina Kanjeng Nabi jadnika pinuku puji pintar tur gede kawani sabarnya kasasami Keur 4 tahun Yuswana diberesihan manana Nabi dibelah dadana malaikat nu melahna Jibril kadua rencana Mikail jenenganana ngasikeun kana manahna ilmu hikmah sapinuhna tuluy dada Kanjeng Nabi gancang dirapetkeun deui sarta teu ngaraos nyeri dicap ku khotamin Nabi harita Nabi ayana di lembur ibu inangna Halimah jenenganana sadia ngaran lampurna Rama Nabi kacaturkeun pupusna kacarioskeun basa Nabi dibobotkeun 2 sasi kaunggelkeun
Ker 5 tahun yuswana ditinggal pupus ibuna, tuluy dirawat eyangna Abdul Muthalib asmana. Kersana Rabbul Alamin Kangjeng Nabi nu prihatin, yuswa 8 tahun yakin eyang mulih ka batin. Sabada wafat eyangna Nabi dirawat uwana, Abi Thalib kakasihna saderek teges ramana. Kangjeng Nabi sering pisan dicanda ka negeri Syam, sok nyandak barang dagangan didinya teh pajang pisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi.